Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta pun Sintia Rahmawati di kelas 12 IPS 4 baris mintonkeun monolog anu judulna Ngeunteung Wilujeng Nyakseni. Ih, geus puncengeus deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo tea. Jarawat. Mani beureum kieu. Pencet kitu. Sieun peurih. Asa ngagokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring anu keur ayeuna ngacambah kaluar tina kulumudna mudag cahaya anu sumoro ti soca anjeun akan. Nya bener jadi panyari geuning panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung jeung kening mama. Ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui anu jiga mamah teh nya? Nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah babah awak mah cigana ngalaka bapa malah lebah lempang cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Nya ari bapa ti saha deui, ari lain ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu acan kungsi tepang. Kabujeng anjeunna ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha nu kalaluar dina kalangkang beungeut kuring teh? Walah beuki ngalobaan. Ambuing. Nya kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, nya. Aya walungan cinta anu ngeubat panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan cinta ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus kakaruhun ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring kana diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu meletung dina ieu pipi. Gerang ngarandaka. Terus kembangan, terus buahan. Walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring terus sinah ngumalir ka anak, incu, buyut, bau, terus nepi katurunan pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan kasucian wahangan cinta teh ngalir nepi ka samudra rahmat Pangeran insyaallah. Ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?
Sakitu wae anu badis dipintonkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.